kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Nya kitu deui dina urusan tawadu. Ari nu sabener-benerna tawadu mah lain timbul tina sabab mandang ka diri batu, lain timbul tina sabab mandang ka diri sorangan, tapi timbul tina sabab musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan kalobana nama jalma-jalma anu katingalina tawadu teh tawaduna timbul sabab mandang ka diri batur. Manehna DP handap aso teh nyaeta di mana mandang ka batur, mandangna kana kaluwihanana, contona seperti eta batur teh umurna leuwih kolot atawa pendidikan anak leuwih luhur atawa secara harta banda leuwih beunghar atawa secara keturunan leuwih terhormat, itu mah anak tokoh agama misalna, atawa pangkat jeung jabatan anak leuwih luhur jeung saterusna. Lamun teu kitu DP handap asorna teh timbul sabab mandang ka dirina sorangan. Di mana mandang ka dirina sorangan mandang kana kakuranganana. Misalna kusabab rumasa dirina jalma bodoh atawa rumasa dirina jalma miskin atawa rumasa dirina loba dosa jeung sajabana. Ta ari tawadu anu saperti kitu mah nyaeta anu lahir tina mandang kana kaluwihan diri batur atawa anu lahir sabab mandang kana kakurangan diri sorangan, eta mah lain tawadu anu sajati, lain tawadu anu hakiki. Eta mah nu kitu mah tawaduna jalma-jalma awam atawa tawaduna para pemula. Sedengkeun ari tawadu anu sabenerna mah at-tawadu'ul haqiqiyu huwa makana nasian anu suhudi adomatihi wa tajali sifatihi. Ari ngaran-ngaran tawadu nyaeta tawadu anu sabener-benerna tawadu nyaeta anu timbul tina penyaksian, nyaeta tina nyakseni, tina nyaksi kana kamaha agunganana Gusti Allah jeung tina nyaksi kana tajalina kamahaan sifat-sifat kagungan Gusti Allah. Artina DP na handap asorna anjeun di hareupeun makhluk saperti di hareupeun manusia, lain timbul ku sabab anjeun ngabanding-bandingkeun antara diri anjeun jeung eta manusia, tapi ku sabab anjeun keur musyahadah ka Gusti Allah. Jeung ari sabagian tina musyahadahna anjeun ka Gusti Allah di antarana di mana yang hareupan makhluk nyaeta makhluk saperti manusia, mangkanu epreh dina pandangan hate anjeun lain manusana tapi hakikatna. Di antara hakikatna nyaeta manusia teh mangrupakeun majharna wujud Gusti Allah, nyaeta tempat tajalina kaagungan jeung kamahaanana Gusti Allah.
sehingga setiap ningali manusia rek nu mana wae rek nu kumaha wae nu ebreh dina pandangan hate mah kaagungan jeung kamahaanana Gusti Allah. Tak kusabab eta nu ebreh dina pandangan hate anjeun maka lahirlah naon anu ku istilah disebut tawadu, anu ku orang Sunda dihartikeun DP-DP handap asor gitu. Ta eta tawadu anu sabenerna nyaeta tawaduna para arif billah, jama-jama anu geus mengenal ka Gusti Allah. Jadi ari jama-jama anu marifat ka Gusti Allah mah huwalladzina sa'a an syuhudi adomatillah wa tajalli sifatihi fi kulli syai'. Tawaduna teh nyaeta lahir sabab nyakseni sabab musyahadah ka Gusti Allah. Sebagian diantarana nyaeta nyaksi kana kaagungan-kaagunganana, kana kamahaan sifat-sifatna anu ngawujud dina sagala sesuatu ciptaanana dina tiap-tiap jajadianana. Lamun cek bahasa ulama mah disebut majharna, nyaeta majharna wujud Allah. Jadi manusia jeung sadaya alam jeung pangeusina eta teh mazhar wujudna Gusti Allah, nyaeta perwujudan tina keagunganana, tina keakbaranana, tina kamahaanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kalamna Gusti Allah dina Al-Qur'an mah diantarana dina surat Al-Baqarah fa aina matuwalu pasama wajhullah, maka reka mana wae anjeun yang hareup di dinyalah wajah Allah. Al-wajah teh asa tina akar kata wujud, wajada yajidu wajdun atawa wujdun. Lamun dina salat dina doa iftitah inni wajahtu tawajjahtu, si inget di mana nyebut wajahtu ta eta wujud nu disanghareukeun teh majhar wujudna Gusti Allah. Jeung sing nyaho ari wujud beda jeung dat. Matak mun dina istilah ilmu makrifat mah aya wujudullah, aya datullah. Itu engke deui eta mah dicaritakeunana. Ayeuna mah tingali ka diri urang masing-masing. Jadi dina urusan tawadu tingali ka tawaduan anjeun sumberna ti mana? Ti mana lahirna? Nah tina mandang kana keleuwihan batur, nah tina mandang kana kakurangan diri sorangan. Lamun tidinya sumberna hartina anjeun teh can lincak kana katawaduan anu sabenerna. Kusabab kitu ayeuna taekeun kanu sabenerna, tingkatkeun kanu hakiki nyaeta kana tawadu anu lahir tina syahadatullah, nyaeta tina nyaksi kana keagungan-keagungan Gusti Allah. Lianna man syahida adomatallah syahurat wadabat nafsu fala yara syai' nafsaha syai'a. Sabab ari nu tumiba ka jama-jama anu musyahadah kana keagunganana Gusti Allah, nalika manehna keur musyahadah kana eta keagunganana, maka hancurlah kasombongan-kasombongan nu ngancik dina dirina. Sehingga nalika ningali ka dirina manehna sadar yen dirina mah lain sesuatu anu bisa dipandang. Artina lain sesuatu anu bisa disombongkeun, lain sesuatu anu bisa dibangga-banggakeun, lain sesuatu anu bisa diandelkeun,
lain sesuatu anu luar biasa, lain sesuatu anu penting. Jadi geus teu nganggap penting kana keberadaan dirina, temandang dirina penting, temandang dirina mulia, temandang dirina luhur, temandang dirina jaya jeung sajabana. Mun beunghar temandang dirina beunghar sabab manehna mandang yen sadaya kabeungharan teh kagungan Gusti Allah. Mun manehna jaya tumandang dirina jaya sabab manehna nyaksi yen sadaya kajayaan kagungan Gusti Allah. Nya kitu deui mun alim, mun mulya, mun berpangkat jeung sajabana sarua Gusti Allah keneh nu ebreh dina pandangan hatena mah. Teu aya nu tajali dina pandangan hatena salianti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu aya nu kagungan salianti Gusti Allah. Tadi dinya kakara Allah gitu. Allahu Akbar kan itu nama. Lamun anjeun tawadu sabab mandang ka Gusti Allah, sabab musyahadah ka Gusti Allah diantarana kana kamahaanana kana keagunganana anu tajali dina wujud setiap makhlukna, etalah tawadu anu sabenerna. Lamun geus bisa tawadu anu sumberna timbul tidinya, kadituna bakal karasa ngeunah, bakal karasa ringan, karasa hampang dina nyang harupan rupa-rupa tekad ucap lampah batur ka diri anjeun. Saperti kajama-jama anu ngarendahkeun anjeun, saperti nalika nyang harupan jama-jama anu ngahinakeun anjeun jeung sajabana. Eta jama-jama anu ngahina, eta jama-jama anu ngarendahkeun teh teu jadi pangaruh negatif ka diri anjeun. Jadi eueuh pangaruhna henteu nepi ka ngiruhkeun kana hate anjeun, sabab samemeh anjeun direndahkeun ku batur, anjeun geus leuwih teu heula ngarendahkeun diri anjeun sorangan, sabab salawasna anjeun keur aya dina musyahadah ka Gusti Allah. Itu jadi memeh dihina ku batur ente geus leuwih hina, jeung batur mah ngahinana teh kadarna biasa bae, sedangkan ente mah sudah menghinakan diri ente sorangan sahina-hinana, sabab ente salawasna karasa jeung kasaksian yen ente teh salawasna nyaksi, salawasna mandang ka Gusti Allah kana keagungan-keagunganana, kana kamahaan sifat-sifatna anu maujud di alam dunya. Jadi panghina jeung pamoyok ti batur teu jadi ngacaukeun kana suasana hate heuh. Jadi ngarendahkeun jeung ngahinakeun diri anjeun teh lain ngarendahkeun jeung ngahinakeun ku sabab keur nyanghareupan manusia, tapi ku sabab hate anjeun keur tawajuh kanu boga eta manusia, kitu nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatena salawasna teu berpaling ti Gusti Allah, madep mantep, teu ngareret terurat reret kanu sejen, madep terus ka Gusti Allah. Itu jadi muka saksian teh awak nama nyang harupan manusia, tapi hatena mah tawajuh ka Gusti Allah, nyang harupna teh ka Gusti Allah lain ka eta manusia. Tapi secara syariat mah siga ente teh ngarendahkeun di hadapan manusia ditingali ku syariat nama, sedengkeun lamun ditingali hakikat nama sing horeng anjeun teh lain ngahinakeun diri ka manusia,
lain merendahkan diri di hadapan manusia, tapi di hadapan anu bogana. Jadi kusabab hatena terus tawajuh ka Gusti Allah, mangka iraha wae di mana wae manehna langgeng dina tawaduna. Muncul sauran ti Imam Suhrawardi, la yablugul abadu haqiqatat tawadu illa indal ma'ani nurya musyahadah fi qalbihi fa inda dzalik tatubu nafsu wa inda jaubaniha syafa'uha an gisi kibri wal ujub. Jadi seorang hamba moal bisa nepi kana tawadu anu hakiki kecuali nalika moncorongna cahaya musyahadah dina hatena. Nalika hal eta terjadi, maka dina waktu eta hancurlah rasa keakuan dirina. Jeung nalika hancur keakuan dirina, mangka bersihlah eta hamba tina ujub jeung takabur. Jadi bedana para pemula jeung para arif billah mah, ari para pemula mah tawaduna teh lahir tina ngabanding-bandingkeun antara dirina jeung diri batur. Artina manehna masih keneh mandang kana diri, taku sabab mandang kana diri, mangka nu karasa ku manehna teh kadirianana. Sedengkeun ari para arif billah mah geus teu mandang kana diri, boh kana diri sorangan, boh kana diri batur. Sabab hatena geus musyahadah ka Gusti Allah, sehingga di mana wae manehna aya, ka mana wae manehna nyang harupna, nu karasa kurasa batina, nu ebreh dina pandangan hatena, lain keakuan dirina, tapi keagungan Gusti Allah. Takut tajalina keagungan Gusti Allah dina hatena, mangka hancur rarasa anana, mangka lebur keakuanana. Nu tadina ngarasa penting, nu tadina ngarasa hebat, nu tadina ngarasa luhur, nu ngarasa terhormat, ngarasa mulia, ngarasa alim, ngarasa beungar, ngarasa jaya jeung sajabana teh jadi karasa rendah, jadi karasa hina, sabab hatena nyang harupna ka Gusti Allah. Tengah rasa beunghar sabab mandang kana kabeungharanana Gusti Allah. Tengah rasa gagah sabab mandang kana maha gagahna Gusti Allah. Tengah rasa alim sabab mandang kana kamaha alimanana Gusti Allah, jeung saterusna. Jadi man aroda tawadu falyuwajih nafsahu ila adomatilah fa inna hatta ju wa man nadara ila sultanillah dhahaba sultanu nafsi li anna nufusa kula hakira inda haibatillah subhanahu wa ta'ala. Saha jama anu hayang tawadu kalawan tawadu anu saestuna, kalawan tawadu anu sabener-benerna tawadu, mangka gerasang hareup keun eta hate, gerasang hareup-keun eta diri kana kaagunganana Gusti Allah, nepi ka hancur, nepi ka lebur rasa kaakuan dina diri anjeun. Saha nu mandang kana karajaan Gusti Allah, mangka leungitlah karajaan dirina, sabab manehna ragrag kana kahinaan nalika nyang hareupan haebahna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Eta ceuk papatah ti Tuan Syekh Junun Al-Misri. Eta
Salianti kitu hiji deui nu kudu dipahami dina soal tawadu. Ari tawadu teh sifat, lawan tina sifat tawadu diantarana ujub jeung takabur. Hartina moal muncul tawadu anu murni salila can leungit ujubna jeung sombongna. Jadi la yuhrijuka anil waspi illa suhudul waspi. Teu aya nu bisa ngaluarkeun anjeun tina hiji sifat kecuali anjeun menyaksikan sifat anu sejen. Hartina la yuhrijuka an ausofi nafsika, teu aya nu bisa ngaluarkeun anjeun tina sifat dari anjeun kal ujub wal kibri saperti tina sifat ujub jeung sombong ila suhudu sifati rabbik, kecuali ku cara musyahadah, ku cara menyaksikan kamahaan sifat-sifat pangeran anjeun. Kalau adomati seperti sifat keagunganana, sifat kaluhuranana anu maha dina sagalana.